Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Umi sadayana kumaha daramang. Alhamdulillah, hatur nuhun pami daramang sadayana. Jangan lupa subscribe, subrek teh nya. Kada hilap subrek di channel Umi Aah Muhibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin dulu Ibu. Setiap ada Ani pasti ada Bung Haji Roma. Setiap ada Ai pasti AA Roma Budak harus ada. Tolong AA Roma ke depan dulu sebentar saja. AA Roma jangan usah takut dan jangan galau. Sini AA Roma sebentar saja. Sallu ala Nabi Muhammad. Cek, cek. Mohon AA ini mic-nya dulu. AA di sebelah sini ya. Ada apa Rika? Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin, para santri, para santriah. Saya baru pertama kali bertemu sama Bung AA Roma Muda. Selama ini cuma tahu di media, ternyata AA Roma begitu gagah. Ay, terima kasih. Kenapa kok bajunya samaan gini? Aku tidak tahu Rika. Ada apa dengan dirimu? Gak tahu kenapa. Pas Abi dugi ka dia aja, terasa ada yang aneh di dalam hati. Dan terasa ada yang aneh di dalam dada. Di setiap ada kamu, mengapa jantungku berdetak? Normal. Berdetaknya lebih kencang seperti genderang mau perang. Di setiap ada kamu, mengapa darahku mengalir? Mengalir lebih cepat dari ujung kaki ke ujung kepala. Aku sedang ingin bercinta karena AA. Coba AA bisa menjawab enggak? Tuh. Tuh. Orang mah spesialis lagu qosidah. Coba AA. Cuma kamu aja gampang. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Ajib. Bareng-bareng. Cuma Kamu cintaku di dunia ini. Masya Allah. Terima kasih AA. Sami-sami. Sekedar hanya mengungkapkan isi hati saya. Gak mau turun. Mau turun. Pampang nama bisa kabur-kabur. Da bieu surah teh pada witi payun. Alhamdulillah Teh Haji tiasa penaknya. Alhamdulillah. Biidnillah wasilah Abah. Mohon Pamita ya Abah malah ya urang. Atuh bener teu? Bener. Wasilah Abah ngayakeun milad Al Jauhari tiasa penak dinten ieu. Bari anu luar biasa karena mungkin ada kesamaan karesep begitu ya. Dari mulai pakaian coba nganggo warna naon di lebat. Itu maksudnya pada nebak bener tuh gitu. AA masuk kalebet wae. Ieu mah hideung nya. Dengan hejo. Wah, hejo. Amun hejo mah kayak jadi caruluk ka ditu mah. Ya cok mangga tuh. Mudah turun aja. Mudah-mudahan AA sehat. Selamat abah Dewi Tipayun. Mau tacan di pasihan amplop. Oh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mukadimah mengikuti sama AA aja. Mukadimah mengikuti sama Abah saja. Dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 11:30. Jadi ngajina tong dilila-lila tong dipanjang-panjang. Nu penting ngajina singkat padat melekat tong poho engke balik mawa ilmu anu manfaat. Maneh mah berkat we kieu ari ngaji jeung ahli barang dahar teh sok hese.
Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, yang tentunya semuanya sama-sama mendambakan ridho Allah Subhanahu. Salawat beserta salam semoga kiranya Allah selalu curah limpahkan kepada paduka alam pemimpin tercinta Habib termulia, pemimpin yang tak pernah makan selagi melihat umatnya kelaparan, pemimpin yang mampu mengeluarkan umatnya dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang, dari alam jahiliyah kepada alam yang ilmiah. Siapa dia? Wahwa laisa Gabriel Batistuta Pibala di Argentina min Liga Italia wa Liga Eropa. Wahwa laisa Aldebaran yang ada di sinetron Ikatan Cinta. Wahwa laisa Tukul Arwana Pi bukan empat mata. Wahwa laisa Uut Permatasari wa Inul Daratista. Wabung Haji Roma Irama yang tetap bergaya di masikal dangdut berdansa. Lakin kana habibi wa habibana wa nabiyana wa rasulana wa karimina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Kompak sadayana ibu mana nu cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula sholawat salam mudah-mudahan dikucurkan, dikecerkan ke para keluargina, ke para sahabatna, para tabiin dan tabiatnya, sampailah kepada kita jamaah nu hadir di pondok pesantren Al Jau, ibu-ibu araya, nu nyanghunya raya, nu sila, nu embok, nu nyepeng budak, nu nyepeng tilas keluar budak, nu nundutan aya, nu tegaduh artos aya, nu gaduh hutang aya. Eta nu nemal tarik berarti eta teh nu gede tanagana. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik, Allahumma shalli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan jamaah sadayana nu kempel di komplek pondok pesantren Al Jauhari, ibu-ibu, bapak-bapak, para santri, para santriah, para pemuda, para pamudi, remaja, remaji, remako, rematik, jeung roromeheunana. Iya nu hadir di dia urang mudah-mudahan jaga singkeng safati baginda jungjuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu araya, ibu ayah, bu ayah, yang saya hormati pimpinan umum Pondok Pesantren Al Jauhari, kersana Kiai Haji Abah Jujun Junaidi. 2 minggu kapengker abdi nampi telepon, rasa kaget bari ruas bari atoh, hapunten ke Abah. Abah 2 kali nelpon abdi, ku abdi teu diangkat, dikarenakan itu ada nomor yang tidak dikenal. Cuman dina DP na ada laki-laki ganteng sama cewek cantik. Pas ditilik-tilik, diilik-ilik, ternyata Masya Allah pasangan suami istri yang begitu mesra dan manja. Bukti katingali ku abdi Allah ece, Abah tita tadi ditutuyun wae ku Umi tita tadi ku Abah dikaleng wae. Abdi meni panas hayang kitu jeung salaki. Abdi matara kitu Abah kamari ge saminggu katuang katukang jeung salaki pasea. Hampir rumah tangga abdi cerai ece. Gara-gara naon lain pada abdi hayang kasih Aldebaran lain. Da salaki abdi ge dicurungkeun ku abdi teh sina bogoheun kasih Elsa tapi teu daekeun. Pasea abdi Abah jeung salaki menang 2 jam. Salaki teu beunang ditanya. Sagala ditawarkeun ka salaki emungkeun. Pertama aa teh kunaon ka mamah bet baeud wae. Aa hoyong kopi alim. Aa hoyong nenen teu hayang. Kapan ku ditawarkeun ece atuh arintos aa teh kunaon bet baeud wae ka mamah. Mama teh capek uih ngaos aa tebih. Jawaban salaki matak nyentuh kana hati. Bohong mamah mah lain tas balik ngaji ieu. Mama teh tas ulin. Astagfirullah istighfar aa. Mama teh capek balik ngaji. Bohong. Apapun alasanku aa mamah moal dipercaya. Mun mamah nyebut balik ngaji, naon alasanana aa pangna mamah disebut balik ulin. Maknya cenah balik ngaji dina mobil eueuh berkat. Hapunten Umi, hapunten si horeng salaki amak-amakan teh peda di mobil eueuh babawaan. Da sok
biasa ari balik tina pengajian teh sok aya beas, aya apel, aya jeluk. Ari ieu kosong dina mobil teh aya nanaonan. Hapunten Umi eta mah nu biasa. Nu biasa Umi, nu biasa. Cenah Umi mah di dieu teu biasa, nya biasakeun ti ayeuna. Abdi mah nitip ka Umi, nitip Umi. Abdi engke muli ti dieu tong ngadamel pipa seun abdi jeung salaki. Abdi mah daripada engke balik ti dieu kudu pasea jeung salaki, mending ribut ti ayeuna jeung Umi. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Lanjut milad pesantren Al Jauhari yang ke-17. Santri aya, aya, neng aya, hidup santri, siap santri, kamana? Banggalah kita jang jadi santri. Neng harus bangga kata aroma budak jadi santri. Karena santri itu adalah subhanul yaum, rizalul ghad, ulama untuk di masa yang akan datang. Allahu Akbar. Takbir santri, Allahu Akbar. Bu, aya budak ibu nu dipasantrenkeun di Al Jauhari aya. Alhamdulillah. Neng araya, neng santri, santri nu ganteng-ganteng, nu kasep-kasep. Ieu master of ceremony 2K Komar jeung Komeng. Ieu pada jomblo-jomblo. Teh arinya rios geuninganan menikat jero tapi geuning masih kena jomblo. Didoakeun nya sing kenging jodoh anu sae. Amin atuh nya ari nu hiji glowing, nu hiji jerawatan geuning. Jigana ieu mah kurang perawatan we jadi mah. Masyaallah jigana cinta terpendam ya nya. Muhun biasana keluar kana jerawat teh. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Hidup para santri sing betah di pasantren. Bu Haji bisa kieu, Abah Jujun Junaidi tiasa kieu, ieu barokah ti pasan. Kersana Roma muda para kiai nu aya di payunan urang sadaya tiasa kieu karena pernah ngaji di pasan. Hidup santri, hidup pesantren Al Jauhari, hidup jamaah ibu-ibu, bapak-bapak, wargi-wargi hidup. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Lanjut milad pesantren yang ke-17 dalam rangka maulid ke-17 Pondok Pesantren Al Jauhari, Kampung Sangojar, Desa Sindanggalih, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Garut, bersama Haji Hilman Mubarok SPDI alias Roma Muda, hiburan Kang Nasar. Teras di dia kersana Abah Jujun Junaidi ngange profesor ngan ieu abdi teu make nanaon. Hampura ieu abdi rek protes kana nyieun sepanduk kedahna ayat titelan Haji Aah Nurul Muhibah SH. SH itu adalah seueur huis. MH Murudul huis. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kecintaan kita terhadap pesantren, kecintaan kita terhadap baginda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Abdi bade naroseula ka ibu-ibu nu hadir di dieu. Bu, ibu cinta ka pasantren, ibu cinta ka kiai, ajengan cinta ka ajengan. Para nabi tos teu aya, para rasul tos teu aya, naon nu diwariskeun ku nabi? Al ulama warasatul Ambia, ulama itu pewaris para nabi. Matak doakeun ibu bapak jamaah keeng lamun di Al Jauhari tos teu aya abah, keeng lamun dia pasantren tos teu aya kasepuhan. Doakeun ku cadayana ieu abah mudah-mudahan sing panjang yuswana. Aminan atuh ibu. Ieu abah sing panjang yuswana. Abdi peryogi keneh ku ilmu abah, jamaah sadayana peryogi keneh ku ilmu abah. Matak lamun ayeuna abah ngantunkeun ti payun keeng Al Jauhari, keeng Garut, keeng abdi. Matak daripada abah ngantunkeun ti payun wios Pak RT we heula. Aya Pak RT, Pak RW aya, hidup RT. Masyaallah. Bu, rasa cinta kepada kiai melebihi segalanya.
Man akramal ulama faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah dakhala jannah. Siapa yang cinta kepada para ulama sama dengan cinta kepada Nabi. Cinta ke Nabi sama jeung cinta ke Allah. Cinta ke Allah dakhala jannah. Jaminannya untuk kita surga. Alhamdulillah. Bu Araya abdi bade naros ibu angkat ka dieu bade naon? Bade naon? Astagfirullah ari ece bade ningali aa Roma muda. Kamanakeun eta salaki ece? Akang ka dieu bade naon? Eueuh soraan. Sok geura abdi maka ibu we lah, Bu. Ayaan ibu bade naon ka dieu? Belah dia yeuh da bapak-bapak aya Pak. Raja nyorak meni tarik di ece sorangan. Lolobana mah ngahurang akang titita tadi meni gagal fokus ningali abdi. Hi ningali akang eta tita tadi ngahuleng we molokok. Jika nu parogoh akang teh ka abdi geuning. Subhanallah, Bu. Ibu bade naon ka dieu? Bade ngaos, akang bade naon ka dieu? Oh bade ningali eteh cenah astagfirullah. Eta nu godegan nu janggotan aja. Bade ningali eteh. Ya Allah, mudah-mudahan itu nyebut ningali eteh. Mudah-mudahan akang sini tampi iman Islam. Nah, pokoknya mah ieu teh si akang anu di topi tah nyebutna teh. Muhun eta teh wajah berbulu. Akang mah wajah teh meni balaku bubuluan geuning. Aya janggot, aya godeg, aya kumis. Ngan eta kumis kurang rapi, Kang. Isuk mah cukur eta kumis. Ulang mah juga sasak leho gitu. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Lanjut. Bu, kecintaan kita kepada ulama, kecintaan kepada kita kepada kiai, kepada para nabi, yakin ieu wasilah barokah urang bakal asup sur. Alhamdulillah. Bu, ibu cinta teu ka Nabi Muhammad? Jawab kompak, jujur, jelas. Ibu cinta ka Nabi Muhammad? Ibu beki dia cinta ka Nabi Muhammad beki ngurangan beki namahan? Kompak, beki ngurangan beki namahan. Ari ibu cinta ka salaki beki dia beki ngurangan beki namahan? Hah? Cinta ibu ayeuna ka salaki aya keneh henteu? Aya henteu? Bohong. Ya kabeh dia akang cinta akang ka bojo ayeuna masih kene aya henteu? Oto aya bagus. Ih atuh da akang teh normal, akang teh ningali bojo teh piraku akang geus peot make bogoh wae. Da boro-boro bogoh akang ka pamajikan geus kolot mah ngarannya aoge ka pamajikan geus kolot mah yakin akan berkurang komo lamun geus boga bud. Bantuan atuh ceuk geus boga bud. Bu, abdi mah menikah resep ningali keluarga Abah. Gareulis karasep. Tingali gerak ece pala putra nada kumaha bibit atuh. Bibitna geulis, bibitna kasep, putrana ge putuna, calon putuna pasti geulis kasep. Ari urang mah bibitna geunuk. Punten Abah tadi aroma muda moyok. Ieu nu ngadamel sepanduk cenah teu sah. Ari abdi glowing, ari aa geunuk. Punten aa da ieu mah sesuai jeung aslina aa. Piraku atuh aa teh hoyong glowing ari aslina henteu. Mata kekehing protes upami abdi bodas, abdi glowing cek aa mah geuneuh ieu mah kumaha aslina. Masya Allah. Ternyata aa itu gantengnya aja. Tapi upami ngareneng sereng Abah mah kalah kegantengan aa. Ganteng kene Abah. Atuh ece abdi lahir tahun 78-an. Pas abdi bala hideng lebet SD tos resep ngadangukeun ceramah Abah dina kaset dina radio kepungkur mah kalebet aa Roma muda oge tadi cenah abdi teh sok ngupingkeun Abah bisa ceramah kieu teh ke heula ieu aa teh sok aya pemasukan ka Abah sabaraha persen eta. Oh atos wios bah engke wih ti dia ulah dibayar bah. Karena hitung-hitung bayar ya mah bah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sakali deui ece ibu cinta ka Nabi Muhammad beki dia beki kuat beki ngurangan.
kasalaki beki ngurangan beki namahan. Tapi kunaon geuning Abah Haji Jujun mah sareng bojona tidak robah-robah ece. Ya Allah, papah meusan dituyun, abdi mah can pernah kamari ge dituyun labuh kalah dicarekan puas ya teh neuleuh tu dalempangna sugan teh rek dicanak ece ditulungan kalah dicarekan labuh tina motor cocok untung cungcurungan maneh teu peupeus. Ari ningali Abah ya Allah meuni mesra meuni manja meuni umi abi ai tatangga abdi mah aya ece meuni mesra teh panggilan jeung salakina teh salakina ka bojona nyebat bubun pamajikan anak nyebat yayah unggal isuk-isuk ka mana bun buntelan hitu teh bubun ari suku jebrag ece meuni gaya panggilan yayah ari sampean roromeheun. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bu asa hoyong ngaleut heula wios ece ngan ieu dipengker teh da ieu mah anu aa Roma pun wios aa pun ari da kamari mah ieu teh Abah abdi mah ngaleut di Cianjur mah disuguhan ku panitia teh da meuni seger kana salira teh da caina ge cai susu ieu mah caina ge herang bari aya remetukan. Masya Allah salores nama ieu teh soca abdi teh nuju kirang normal ibu ieu teh tingalian teh jelas ningali santri oge ongkoh barudak keneh tapi jiga aki-aki geuning jang tak ieu biasana jelasna normalna deui teh ieu teh soca teh ku luak white kopi teh Abah biasana mah punten Abah ieu mah sanes nyuhunkeun ieu mah ngawartosan we Abah muhun biasa nama normal nada teh kuluak white kopi atana piku gudei pun biasa saja bapak memandang ka abdi entong siga kitu akang meuni teu ngicep-ngicep bari udud atuh tita tadi ya Allah eta nu di kopea haji menikat berembeun tak ningali abdi Masya Allah data semangat ieu abdi teh ditinggalikeun ku akang kamari mah 2,5 jam ngaos di Sumedang da hayang kapuji ku panitia eta da meuni semangat ibu dari payun teh aya pamuda kasep pokona mah hidungnya mancung dibandingkan jeung anu eta mah teh sakieu-kieueun acan. Ya Allah setiap abdi melirik dia tersenyum dalam hati penuh pertanyaan dan penasaran ada apa sebenarnya di hati dia. Ternyata hari pas turun tina panggung dah langsung ngadeukeutan ka abdi ngan hanya kal dikawal ku polisi. Abdi naroskeun ka polisi, "Bapak kenapa orang ini dikawal terus sama Bapak? Punten Bu Haji ini orang gila." Nu gelo aja. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Abdi bade ngulas tadi sahur Bung Haji Roma Irama. Putrana ieu mah Bung Haji Roma muda. Upami ibu hoyong gaduh budak soleh, budak hoyong berkualitas, budak kudu di pasantren. Bu, sakali deui budak kudu di pasantren. Abdi bisa kieu Abah Jujun tiasa sapertos kieu sukses gaduh pasantren, ieu teh ladang menang di pasantren. Aa Roma muda tiasa tukang jadi ceramah kieu tenar ka mana-mana gara-gara kepungkur kesepuhna di pasantren. Nya kabayang atuh ace nu ngocor ka alam kubur, nu ngocor ka alam barjah di antawisna ya da'aulah budak anu so ngan kahada ibu teu kudu ayeuna ece hariwang, ece ayeuna lamun boga budak hayang soleh persiapkan dari awal ketika kaum istri, kaum wanita awewe nuju ham bantuan atuh ce nuju ham nuju reun nuju ka kandung. Ibu kantos hamil teu? Ari salaki ece pernah hamil teu? Pernah oge ngahamil? Ece pernah reuneuh? Caroge ece pernah reuneuh? Pernah oge ngareuneuh? Sabaraha bulan eta ece proses hamil? 8 bulan lami sakedap. Dina 8 bulan eta ibu sok aya karaos cangkeul, sok karaos ayeuna panas cangkeng. Eta hamil ece 8 bulan bisa dipihapekeun ka salaki teu? Awas, ingat para tersangka. Yuk mengpengaya salaki ece. Kapan ya teh para tersangka ece mah korban lin? Jawaban akang bojo akang neme nyarios hamil 8 bulan teh abot. Akang mangul suluh ti kebon ku sorangan
berat yakin di mana tak geus panas ku akang bisa diencagkeun, ku bapak bisa dituna, ibu ngahamilkeun budak 8 bulan, lamun ibu kagok rek pangajian ka Al Jauhari ku ibu sok di PHP-keun ka salaki tara. Bisi we eceu mah bapak mama teh yeuh rek pangajian heula mi HP heula nya. Bapak mama rek nyesek mi HP heula nya. Osok itu tara ceu. Kamana-mana dibawa, ke pasar dibawa, ke pengajian, kompak, ke kebun, ke madrasah, ke sawah, kamana dicanak pak, dugikeun sangsara balangsak ece nuju hamil, sajero 8 bulan ya Allah, beteng burete, rek dagaro bujal kasiksa, kudu kieu ye ece, dapat tuangan maju ka payun, bujal oge ngiring ka payun. Piraku atuh ece patuangan kapayun bujal ka tukang rek sare posisi bingung dibawa nangkarak cangkeng benang dibawa nyangigir sieun bahe dibawa nangkub sieun bucat rek teu bucat kumaha jeung teu paur kumaha ece lamun posisi istri nuju hamil nangkuban yakin eta ece ya Allah patuangan nu antel kana kasur terang jeung suku ngangkang matak lamun pamajikan sare nangkuban percis jiga odong-odong juju lautan. Ungklek kabadug we suku pamajikan ku salakina da muter jiga gangsing atuh. Tapi masya Allah ningali abah sungguh suami yang setia. Umi gaduh putra 5 masya Allah. Ece gaduh putra saberhiji. Hiji turutan abah. Kapan ari nyieun budak teh sunat ngeunah nikmat ibadah. Mata kiai abah seueur putrana eta teh terangeun ibadah. Nusa eutik anak namah teu apaleun ibadah. Di abdi aya lalakona ece melem Jumaah saminggu ka tukang. Aya tatangga ngaranna Biodah. Imahna rek dirampok ku bangsa teu tulus gara-gara nu boga imahna keur aribadah. Tengah peuting Mang Udin nyaring, cek Biodah teh aku naon geuninganan teu tibra, hoyong tuang henteu. Hoyong naon atuh? Hoyong kopi teu. Hoyong naon atuh? Nenen. Dibukakeun we behana teh ku Biodah ngagengel we Mang Udin teh nenen ece teu apal eta imahna teh keur dikepung ku bangsat cek pemimpin bangsat ente ku sorangan nu boga imah geus sarare encan ditoong teh ece ku anggota bangsat kakarek ngelol geus laporan deui lumpat ka pemimpinna tong tulus yang ngarampok imah ieu kunaon maneh jadi berangan jung bisi teu percaya toong nu boga imah indungna keur nyusuan anakna. Anakna teh jangkung gede jaba kumisan gede keneh anakna batan indungna sagede kumaha bapakna seak teh ece kabeh lalumpatan teu tulus makana bisi di dieu di lemur ieu aya bangsat wayahna ece kudu loba nyusuan salaki ye lain naon ece ieu teh demi keamanan demi keselamatan. Bu osok ditawiskeun ka caroge tara osok tara. Oh sok lamun ku salaki dibere tak geuning aku tong newak jurig nu teu kaciri ieu nu kieu awewe ada uang abang aya pulus lulus eueuh pulus mampus aduh ari caroge nuju seueur cicis mah ece meuni sagala ditawarkeun di pencetan bapak arek meungpeung beurang aduh dibere goyang nage meuni goyang gayung dibere kongkorong ece teteh dibere goyang gayung dijual di kongkorong nama eueuh goyang teh tinggal gayung na we wungkul. Neng santri santri Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tenang kita jangan dulu bercinta ngaji heula sing bener neng tong waka bobogohan ngaos heula sing husu bu ece cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi melebihi segalanya. Yakin ibu nu angkat ka dieu akan nu angkat ka dieu tujuan dan harapan di dalam hati ece mencintai para kiai tapi ece jero-jerona urang keur cinta ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi sabab urang ka dieu teh hayang merindukan mendambakan syafa sing kompak naon ece capek ieu teh abdi teh ayeuna bade teras ka Kadipaten ka Ciawi wios teu naroskeun oge. Aa Roma selalu perhatian dan tahu akan saya pergi kemana. Ternyata Aa Roma yang dulu tahu abdi mah teu apal jadwal engke di Karawang. Da canari mah perintah ti
anu ngalebetkeun jadwal ternyata aroma sudah tahu duluan. Bu Haji Umi Haji yang cantik jadwal nanti malam di Karawang. Aa dari mana tahu? Aa kok memandang seperti itu? Aduh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lanjut Ibu. Uy handai Ibu cinta ka Nabi Muhammad. Cinta sieun dicarekan henteu ku salaki lamun Ibu nyebut cinta ka Nabi Muhammad. Jawab sieun teu. Kajeun salaki ecek kumisna baplang segede waduk. Kajeun salaki ecek godegna loba. Ecek nyebut cinta ka Nabi Muhammad tidak ragu menjawab dengan lantang cinta. Nyarekan mual salaki. Ibu, Bu, cinta henteu ka aa Roma muda. Eta lamun Ibu nyebut cinta ka Nabi Muhammad, abdi bade naros ka bapak, bojo bapak cinta ka Nabi Muhammad, bapak bade cemburu moal bade nyarekan moal, bade timuruan moal, sungguh tidak punya perasaan. Teu kaharti ece. Bu, masih aya ieu teh. Lanjut. Jigana ece mah keur mikiran hayang gerani ngali sinasar. Ada sok ece mah, aduh cenah meni resep itu cenah sinasar, ulah nyebut si ece Kakang Nasar. Asli orang Sunda. Dangarana ku a. Lamun urang Jawa berarti ngaranna ge nosor. Ece kudu apal Sunda jeung Jawa bedana dina kata dina huruf saeutik. Sunda mah identik jeung huruf Jawa mah jeung huruf kompak. Tong ditahan bekaskeun. Mun di Sunda jaja berarti di Jawa mah, mun di Sunda nana berarti di Jawa mah, mun di Sunda katak berarti di Jawa mah bangkong. Teu nyambung si ece tina katak jigjigana kotok. Mun di Sunda batal berarti di Jawa mah botol. Mun di Sunda kuntul berarti di Jawa mah yih. Bekaskeun. Tong ditahan yakin dina hati aya jangan jawab. Tong kalah ngajerit abdi teu butuh jeritan ece. Kompak. Mun di Sunda kuntul di Jawa mah astagfirullahaladzim. Naon sih ditengor ku jeruk sih ece. Tung nakana o ijem. Di Sunda kuntul di Jawa mah bango gitu. Ece sabab kuntul jeung bango teh eta teh manuk sa. Wah berarti adi lanceuk ngan eta mah ece mah pikiranna we otakna ngeres eta. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bu, Ibu cinta ka Kiai, cinta ka para nabi. Dari mana timbulnya itu cinta? Dari mana ece datangnya lintah? Dari sawah akang turun ke kali. Dari mana ibi datangnya cin? Sok atuh bantuan tak. Dari mata ala ece turun ke. Kurang kompak nubeh dia awas. Mun teu nyorak burut sia balik. Dari mana ece datangnya lintah? Dari sawah akang turun ke kali. Dari mana ece datangnya cin? Dari mata ala ece turun ke hati, turun ke hati. Tuluk tuk tuk tuk. Dah. Jawab saha nu ditah nyebut jereng. Yih, keheula pelanggaran ieu teh. Ece ku saha dipiwarang nyebut jereng. Aya nu miwarang henteu? Ku abdi dititah henteu? Musyawarah heula jeung abdi henteu? Geuning atuh nyanyahoanan. Oh, di lelebah. Teu ngareunah cenah Bu Haji aya tuluk-tuk eueuh naon. Teu ngareunah aya jereng eueuh naon. Tak berarti ece ka dieu teh ieu teh ece keur ngajreng tuluk-tuk ti Allah. Ari tuluk-tuk tepak jreng igel. Allah tadi teh nepak ka ece teh geus singkil ini ka sawah eta akang. Ti imah make duduk ku ibu tut, baju rebig, tongong hideung, suku jebrag, huntu koneng. Mangul naon ece? Mangul doran, pacul nama di tukang. Nu dipanggul manaonna?
salaki ece rek ka sawah eta langsung Allah nepak mang tong ka sawah di Al Jauhari aya pengajian pacul digubrakeun baju diganti kuno alus akang berangkat kana pengajian berarti ibu ieu keur ngiglan kana tepak ti Gusti. Alhamdulillah, tepuk tangan ibu-ibu yang sedang ikut pengajian sing kompak keprokna amih ngareunah tepuk tangan satu kali sakali lain loba kitu balikan deui tepuk tangan satu kali dua kali berkali-kali tah kieu resep ari ngaji jeung murid TK teh ih kapan ieu nu dipayunan TK seseueurna oge upami pali ditu mah tu aya murang kali eta mah taman kanak-kanak TK nanti ari nu beh tengah mah ieu mah taman kedaluarsa. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Hei ibu bapak sok neng tak itu tungtungna hei ibu bapak yuk maca sholawat meraih syafaat Nabi Muhammad. Hei neng sok neng tanu beh di ayaan geuning kaluarkeun ibu sorana lamun teu kaluar eta soanten ibu huntu nyeri. Hei neng bu ulah gitu neng nak ibu mah hei neng siap. Hei neng yuk maca sholawat meraih syafaat Nabi Muhammad semuanya. Hei yuk maca sholawat meraih syafaat Nabi Muhammad. Berkah sholawat penyakit minggat, berkah sholawat jodoh mendekat, berkah sholawat rezeki berkah, berkah sholawat pikiran tenang para sahabat. Yuk maca sholawat agar selamat dunia akhirat. Hei neng kurang tarik sorana kalepaskeun ece tos taruang can ieu teh atos acan ockeun abdi gada sami ku abah kita acan ditawisan ece ieu teh tos nyorocod tur teh teu kiat ece muhun. Hei yuk maca sholawat. Hei ibu bapak yuk maca sholawat meraih syafaat Nabi Muhammad. Berkah sholawat corona hilang, berkah sholawat corona nyangsang, berkah sholawat corona hilang, berkah sholawat corona nyangsang para sahabat. Yuk maca sholawat biar selamat dunia akhirat. Kompak sholatullah terus ala toha sholatullah mullah ala yasin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yuk ibu cintai Nabi, cintai kiai Nabi tos daya, cintailah ulama, cintailah kiai. Kiai tos ngantunkeun alam dunia pewaris nasa iwati para santri. Doakeun para santri nu aya di pasantren Al Jauhari, mudah-mudahan sing karengi ilmu anu manfaat. Mudah-mudahan santri di Al Jauhari ku Allah dicetak jantan ulama ulamilin imam al muttaqin. Abah haji na mudah-mudahan ku Allah sing dipasihan panjang yuswa bari sehat. Amin ya robbal alamin. Jamang nu hadir dia selalu semangat ibadah istiqomah ngayakeun pengajian mengikuti kajian di pasantren Al Jauhari. Siap ibu? Siap aja. Uyos ibu dugi ka jam 3 di dia sambil ningali Kang Nasar wios. Uyos tadi pasihan tuang ku abah. Uyos tadi pasihan hadiah ku abah. Ibu ridho, ibu ikhlas, rek naon
ece ka dieu ece sarua tadi jawaban hayang milari ilmu abdi mah ka dieu teh hapunten Abah abdi mualami jadwal abdi bade teras ngabujeng deui kanu sanes abdi mah tujuan ka dieu ece ikhlas ridho abdi lain niat rek neangan duit abdi ka dieu da abdi teu leungit duit rek naon atuh abdi ka dieu Abah abdi nyumponan pangulem Abah ngan anu utami abdi datang ka dieu eueuh deui tujuan hayang menang amal ece lain amplop. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Si ece eta meuni molotot ka abdi nyebut amplop. Ari ece butuh ku amal butuh ku amplop. Di dia di Garut ece di Sukawening di daerah Sangojar anu maot aya nu mamawa amplop. Nu mamawa mobil, nu mamawa motor. Nu maot di dia seseueurna ece nu dicanak iwati amal urang. Nu maotna urang nu dibawa ge amal urang. Mun ece maot mau amal soleh ke soleh maot rek mau amal saha ye ece teh sing boga pikiran da soleh oge hayang babawaan karunya engke mang soleh bisi ceurik ieu ka mana amal ditanya ku malaikat mang soleh teu bisa ngajawab horeng teh amalna dipaok ku tukang kamera ece doakeun ece ieu tukang kamera mudah-mudahan sing senang karunya ieu teh keur galau ce tingali atuh make topi ge teu bener kitu temuk tadol hal jang eta make topi teh kaciri geuning akang teh eta teh nu boga kamera teh teh ibu keur susah naon cirina susah lain pedah teu boga kamera alus da ieu ge geus leuwih alus kamerana ngan yakin bingung ieu si AA keur kaasup jelema susah naon sababna teu kabeuli kopeah acan mata topi ge dikadiekeun nah si eta jiga tukang gapleh geuning bu ayah diri nusok gaple ayah mudah-mudahan ayahnya sing ditampi iman Islam ya punten dosa sing diselamatkan tina siksa kuburnya anya amin atuh aja ada bakal maot teh abdi ge sami bade iraha duka itu heula ti heula duka abdi paneuri duka sabalikna abdi ti pangker tukang kamera ti payunnya udah si ama watados atuh nuongan we wajah batur ayo wajah teu ditoong eta kopiah geuninganan teu dipake topi dipake ge eta geuninganan ka tukang sieun Allahumma sholli wa sallim wa barik ibu anak bangga di pasantren sabab di pasantren yakin didikan penuh dengan pendidikan budak teu dididik tina agama ibu yakin budak moal soleh moal soli tuh ibu saur Arno Tinbi the license indispensable for human being. Without it, the existence of man was impossible. The license was essential for solving the most complicated problem. Kaharti henteu. Akur abdi ge henteu. Eta ge sakitu-kituna meunang ngapalkeun paranti pidato. Di mana-mana abah eta we eueuh deui da meuni geus lecek. Lumayan sakitu ge piduiteun. Abdi mah lamun bahasa Cina mah rada lancar ece. Ari bahasa Inggris mah rada saeutik bisana eta genan sakitu bari teu apal hartina. Mun bahasa Cina mah abdi mah lancar bu bahasa isuk-isuk Cina na teh eta teh bahasa Cina na isuk-isuk teh can siang. Lamun rada beurang carangcang tihang. Tukang digawe cang cingceng tong liar cingcangcang huntu ompong tong tuang cangkang muncang. Lamun salaki ece na mencret tah eta mah basa Cina na tong tuang oseng kangkung sakitu basa Cina mah mun basa Arab mah da pernah dipasantrenkeun rada lumayan we apal basa Arab mah basa Arabna manuk hiber lama tak turun mun bahasa Arabna nanyak ece lama tak mudun kan melah lu penting jadi duit we ece. Alhamdulillah kamari mah abah abdi ceramah di Karawang semangat setengah jam alhamdulillah dah hayang kapuji ece. Setengah jam tapi kaburu kapegat hujan. Alhamdulillah abah setengah jam ku panitia dipasihan 7 juta. Setengah jam abah. Iya di dia terus bade sajam. Punten abah setengah jam di Karawang kabujuk kaburu kapegat hujan dipasihan 7 juta di dia terus bade sajam piraku abah teu tiasa ngalikeun nya bah tong dikeprokan
da lain Persib aja itu. Ari ngaos di Bogor 2,5 jam semangat ibu. Nah atuh ari turun tina panggung panitia gemper hilapeun teu masihan amplop. Abdi meuni reuwas. Abdi api-api nyaketan ka panitia, punten Pak bade wangsul, cek panitia mangga. Riweuh ari ngobrol jeung nu belegug hese nyambung. Ah balikan deui ah cekeng teh sugan we ingeteun permios Pak abdi bade wangsul mangga teu dibikeun keneh wae lah terus terang we bapak bisi aya nu tinggalkeun dibikeun we nya ieu amplopna cenah tinggalkeun ari pek teh ipis ece abdi api-api ka WC dibuka hek teh 30.000 pagili jeung MC hapunten abah pilih pagentos jeung MC. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ante kita ngecek abdi mah da tujuan terido. Teu abdi mah teu. Da abdi mah ka dieu teh hayang meunang amal nya cenah. Ari jadi amal mah abdi ngaos ti dieu yakin uih teh ku abah bakal meunang doa. Ece. Duit wae caca teh. Ece hayang doa hayang duit. Teu kaci dua dana pilih hiji hayang doa hayang duit. Tah saur AA Roma AA mah hoyong duit abdi ge sami we bade ngiringan ka AA. Da boro-boro AA atuh aca Abah Haji Jujun bade ngayakeun ieu acara tingali tenda teh meunikat badag oco. Gagah ieu panggung teh da bade aya Kang Nasar atuh meuni agung. Da kanggo abdi mah cekapelah panggung teh alit. Da bade aya hiburan. Ari artis mah yakin mayarna genan puluhan juta. Kamari abdi mah abah ceramah di Cirebon panggung meuni gagah meuni wedel abdi naroskeun kanu hajat bapak eta panggung meuni wedel-wedel teuing datar aya mubalik edan hapunten cenah Bu Haji lain nganggap ka Bu Haji edan bapak teh tapi bapak teh kamari tas ngonang artis saha Lesti Kejora sabaraha bayarna 150 juta abah abdi payuna nu nangis ngajerit teu era ieu ku panitia abdi bari ngusap dada ya Allah. Abdi mah teu payu 150 juta. Abdi teh pesantren. Boro-boro 150 juta. Da abdi ge ka abah yang 10 juta ditawar deui ku abah teh. Hapunten. Hapunten abah hapun baraya ku abah. Hapunten abahnya wayakna nuju kieu mah teu aya dulur teu aya baraya abah. Masa hapunten abah hapunten ya Allah pokona mah bangga abdi mah ece nu teu aya hinggana insyaallah hiji waktos abah bade diangkir ka Cineam ka Rorompok ka pesantren pondok pesantren Al Abror pokona mah upami abah teu kersa pokona mah kajen abdi mah hayang nambah deui we ayeuna haloskeun aya panitia masalah duit eta mah yakin da aroma muda ge teu ngemutkeun hoyong dipasihan duit dipasihan we syukur henteu we piraku nya cenah nya piraku da abah Haji Jujun teh jalmi eling ieu hapunten abah hapunten bilih abdi kawalat hapunten abah abdi mah husnudon ka abah yakin abah teh jalmi eling teu abah Haji ce eling teu jawab atuh tong asa-asa ieu abah Haji Jujun eling teu tak muhun tuh abah geuning saur jemaah ge abah teh eling ngan abdi make abah nangtoskeun abah eling kumaha abah masihan ageng jeung alitna ka abdi tak kitu abah lamun abah masihan gede berarti abah teh eling mun masihan leutik berarti henteu teu gede eca innalillahi tobat sia ka guru urang nyebut teu eling sia eca Allahumma shalli wa sallim wa barik. Hatur nuhun Umi hapunten nya Umi hapunten abah da abdi mah lamun teu kieu teh moal payu kana artos abdi mah ih abdi teh bisa tenar kieu teh gara-gara kitu ece da dicontohan ku abah atuh da kapan abah teh guru abdi ece Bu mudah-mudahan abah selalu sehatnya punya keharmonisan keromantisan abah sok contoh ku urang tiru ku urang ayeuna nurutan akhlak Rasul mah bisi hese ece teh atuh tiru ningali akhlak abah ningali kemuliaan rumah tangga abah masyaallah istri selalu dituyun abah selalu digoneng ibu osok dituyun ku salaki tara dihuapan ku salaki osok tara abah matali bade eut pangmukakeun bade ngaleueut ece dipasihan disuapan ya Allah meuni kabita ece abdi mah wajar da abah mah atuh sesuai jeung saldo lah atuh sampean lencop jas acuk menikat gaya buricak burinong da ece mah teu boga nu kitu atuh
abdi ge tukang ceramah teu kapeser tingali aa Roma muda ge nu kitu we biasa. Benten sareng Abah Haji Jujun benten moal kataekan moal matak pantes lamun papa piayang teh ece. Duh naik mobil kana Escudo ari salaki ece ngadodorong es cincau. Imah urang mah ece benten sareng bumi abah mah potongan minimalis ari urang mah bilik hinis. Abah ece tingali di payunan bumi aya parabola urang mah paraseuna ngebul we tiap poe keun da ece milik rezeki mah diatur ku Gusti Allah ngan ingat nu bakal ngocor ka alam kubur hiji sedekah jariah dua ilmu anu mangfaat tilu putra anu soleh mudah-mudahan ieu para santri ya nu santren di Al-Jawahari mudah-mudahan sing janten dambaan orang tua nah mudah-mudahan sing ngocor pahalana ibu nu bisa nganterkeun kabagjaan orang tua dunia jeung akhirat amin ya robbal alamin sakitu nu kapihatur kirang langkung dah punten kasadayana cipeueuh jalan Cieuris meuli kupat di abonan pepeueuh pami marulih ulang ngupat ka awonan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih buah kaliki meserna di parapatan sakitu ti abdi hapunten tina sagala rupi kalepatan mudah-mudahan tepang da lain kesempatan lain teu hoyong waktosna dipanjangan tapi tos teu nyekapan keun aku bahasa sikabayan meuli kina ti Cikijing meuli enteng sisi pasar mun ngajina lila teuing ieu beuteung geus abdi mah teu ngajawab lapar ece nu ngawalor berarti ece anu lapar hatur nuhun sakitu nu kapihatur hadanallah wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.